Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca dangu sadayana aturan wilujeng tepang sareng Abah Awi, insyaallah ti kawitan dinten ieu Abah sejak ngadongeng di radio Mix Radio 82,8 FM Cimahi. Dongeng anu baris dipedar biasana Bapak S. Sukandar anu ngabantun jejer Gumilar. Kum we kasadayana mugia ieu dongeng janten pang beberah kana manah panglipur kana kalbu. Nyangakeun Gumilar biasana Bapak S. Sukandar. Gret panto imah muka dibuka ti jero. Lain-lain acan mangrupa imah ieu mah isad we saeutik gedena ti saung huma. Disebut imah so teh pedah sakuringna buni ditutupan ku anyaman awi anu diselapan kudang daunan minangka bilikna. Pantona tuh kitu keneh anyaman awi bari awi carang ditutup kudang daunan keneh tambah ulah bolongor teuing teh sanyana. Dan najannya ge siga buni angin mah teu burung we ngebut ka jero. Pecanghul nu muka panto teh kaluar. Sanajan harita panon poe geus rada luhur. Di dinya mah tacan karasa panasna. Kawantu sakurilingeunana masih keneh loba tatangkalan galedhe. Turug-turug sasat di gunung Talaga Bodas. Jadi hawa teh najan geus beurang oge karasa keneh tiris. Angin gunung nyecep nyiwitan kulit. Teu heran nu kaluar ti saung teh bari diharudum sarung. Nyampeurkeun durukan anu ngelun haseupna. Maklum dibontotan ku kai anu gedena meh sarua we jeung pingping. Pek manehna kurah koreh kana hunyudan lebu. Tadi peuting mubui sampeu kana lebu panas. Grehel kapanggih geus asak malah semu-semu tutung. Sabada dikepruk-kepruk di piceunan lebuna, bubui sampe garing teh. Bari jeung semoga aleun di dahar, digayem mani ngaduruk-duk. Bari terus ngeureuyeun nyentulan bubui sampe, panon mah teu resot, neuteup ruhayna durukan nu dihihidan ku hiliwirna angin pagunungan. Sakedeung-sakedeung ngareret ka kenca ka katuheunana. Eueuh di nu katembong, iwal rungkun-rungkun nu ting jarumpluk. Beh tengahna ting jalegedeg kai leuweung anu satangkep gedena bangun geumeunaker. Memang manehna di dinyana teh nyorangan ngadon nyaung-nyaung keur ngareng pakasabanana sapopoe pikeun nyumbang nyambung hirupna nungan kadua pamajikan. Kitu gawena teh saprak manehna ditinggalkeun kudu jadi bapana lantaran unggah balewatangan. Ari ngaranna Asmita
umurna can kolot-kolot teuing. Kitu tah aya meureun 35 tahun mah. Tapi kulantaran salilana hirup ngarandapan kasusah, da puguh jalma taya kaboga sangsara saneng-nengna sigana teh mani kacida kolotna, bukna geus mimiti bodas, roman beungeutna katempona kiruh pinuh ku gurat-gurat nu nandakeun yen hirupna salawasna ngarandapan tekanan-tekanan batin. Ari matuhna mah di kampung Cicapar, hirup kadua pamajikanana nu mangsa harita keur bureuyeung kakandungan 7 bulan. Geus ngadua kalian jeung ayeuna manehna boga budak teh. Ngan hanyakal sisikal teu panjang umurna. Dina umur nincak 2 bulan geus miheulaan manten dipundut kuno kagungan. Gumelarna ka alam dunya teh saukur nembongan wungkul. Anu saterusna ninggalkeun gurat-gurat kapeurih jeung kasedih nu hese pisan dipupusna. Lantaran pangna maot teh nu jadi jalan mah teu bisa kasusuan ku indungna. Cisusuna saat teu bijil sakecelak-kecelak acan, lir sumur kakatigaan, puguh indungna sorangan langka pisan kararaban ku kadaharan nu samistina. Eukeur mah ceuk paribasa dahar sore henteu isuk, turug-turug mimineungna mah nu didahar teh ngan ukur kulub sampeu atawa huy boled. Ayeuna sanggeus pamajikanana bureuyeung deui. Asmita teu wudu banting tulang, teu sirikna suku dijieun hulu, hulu dijieun suku teh sanyana. Pikeun mapag budak nu rek lahir, bangbaungeun ku nu enggeus-enggeus. Nu jadi marga lantaran nyaeta pangna anakna teu lana ngumbara di alam dunya teh saking kunaon. Puguh hirup sagala putpot teu bisa maraban pamajikan. Nu temahna cisusuna jadi saat ngoletrak. Sasat jadi korban kamalaratan. Reutpakeun pungsat bahan sagala teu mahi, sagala kurang. Kanca dangu sadayana, Asmita nu ti tadi cinekul hareupeun durukan teh. Kituna teh bari ngagayem bubui sampeu, jung manehna cengkat. Heg bontot teh dikusrukeun sinapareum. Bus kasaungna nyokot bedog, gidig indit kaleuweung, gedok gedok nutuhan dahan kai pisuluheun. Beres meunang satanggungan, reketak dibeungkeutan ku tali awi bawana. Hargayang ditanggung, mudun kalebak muru lemburna di kampung Cicapar. Tapi ka imahna gubrag suluh teh diecagkeun diteundeun pipireun imah. Dientepkeun jeung baturna nu geus aya sababaraha tanggungan. Pikeun jualeun engke ka kota. Dikumpulkeun heula minangkana mah cengcelengan. Ari Nyi Esi nyaeta pamajikanana nu harita keur kepah-kepoh niupan hawu, ngagentak mukakeun panto dapur, ret ka salakina keur nyusutan kesang ku sarungna. Awakna buligir, herang, semu-semu tutung, balas kapoe ka ibun. Lantaran kampretna teu dipake dibulen ku sarungna. Alah, akang geus datang geuningan. Duh, mangkaneng liwet can asa, Kang. Ceuk Nyi Esi bari ngelok deui ka dapur. Kojengkang nyokot cangkir seng, cur dieusian ci teh panas, sok diteundeun dina palupuh. Torojol Asmita nuturkeun ka dapur. Gek diuk si dengdang, bari ngageberan awakna kudu dukuy. Kop kana cangkir cin teh
regot diinum, bangun nikmateun naker. Kawantu sakitu hanaangna, mentas lumaku jauh ngambah jalan nanyak mudun, bari nanggung suluh. Kira-kira anak kabangkat akang areng teh? Nyesih nanya. Pageto meureun Esi. Nah kitu. Asmita malik nanya ka pamajikanana. Nya ieu we da isukan mah pan geus teu boga liweuteun. Tarasi geus beak. Plus minyak tanah, minyak kalapa karosong. Walon Esi bari ngareret kana galar. Nya atuh kusuluh we isukan mah urang jual. Pan ieu aya genep tanggungan mah yeuh. Mun teu kagok beurang mah da ayeuna oge hinit. Ceuk Asmita bari ngareret kana kastrol nu geus teu diseuneuan. Tinggal dipanasan we ku ruhakna lantaran liwet geus asak. Nya sanu pimeulieunana atuh ayeuna mah puguh geus beurang. Ari lain rek dijual ka si babah gondok mah. Ceuk Nyi Esi bari nyait kastrol. Kop kana bungkusan peda. Sanggeus ngaguarkeun seuneu, heg peda teh dibeuleum. Oguh we, seungitna mane nyambuang, matak hayang geura kop dahar. Nyata sok murah pisan dijual ka si babah gondok mah. Teu laku dina angka pait mah. Rek dibawa ka Cihuni, sugan we aya leuwihna keur meuli kolor akang. Ceuk Asmita bari neurian ciduh, kabita ku beuleum peda. Eunah rek dibawa kabeh kitu suluh teh. Nya Esi jongjon mulak malik peda. Kagok atuh da Esi. Dibawa sawareh-sawareh mah. Ada moal cumpon atuh dipake barang beuli. Keun we tunda karayap, dapon bisa kajual kabeh. Puguh kuring ge geus teu boga kutang. Ieu geura mah geus dekil kieu. Rek diseuseuk hoream. Ku eueuh keur salin. Ceuk Nya Esi bari nembongkeun kutangna. Cacakan hideung mah mani semu bodas bakating ku dekil. Aduh kanca kagamar paintennya. Urang lajengkeun. Nya engke welanan mun akang meunang ladang areng nya. Urang sakalian meuli samping deui. Kapan geus tereh orokan kudu boga salin. Dijawab kitu teh Nyi Esi teu ngomong deui. Kop kana piring seng sok beuleum peda teh diwadahan. Kop deui kana boboko sangu. Tuluy ngakeuliwet. Teu lila ieu salaki pamajikan teh geus ting cara muil dalahar. Deungeuna karo beuleum peda jeung sambel tarasi. Lalabna kepokan roai mani siga nikmateun naker. Bari ngararasakeun beuteung tas deusian. Asmita nyarande kana bilik. Sanajan daharna teu diteteg oge, teurabna mah teu wudu, mani eureuleuan. Tara saban poe dahar ti beurang teh, da biasana mah sok geus burit. Ari isuk-isuk atawa tengah poe mah sok kitu we diganjel ku kulub sampeu atawa boled. Tina ngarasakeun nikmatna tas dahar. Antukna manehna jadi inget deui kana nasib anu karandapan harita. Ceuk pikirna, lamun seug sore isuk bisa ngalakonan dahar seperti kieu, beu tada teuing sugemana. Hari ayeuna aya isuk manggih, sorena kudu nongkrong nya kitu deui sabalikna. Tungtungna jadi nyosok jero. Beki antep nyalik si kaya nasib dirina. Dipikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Dilenyepan, dikotek-tak marga lantaranana.
bre nembongan. Nu jadi sabab mah manehna teh ditinggalkeun kunu jadi bapana. Masih seger dina ingetan. Hiji kajadian nu moal bisa dipopohokeun saumur-umur. Asa cikeneh pisan. Padahal geus aya kana 5 tahunna. Harita bapana direrenyang ku sababaraha urang upas. Digalusur setengah dipaksa. Dijieun babandan dibawa ka kota Garut. Alasanana mah teu pira mimiti nama. Dina hiji poe kalemburna teh kadatangan ku ponggawa desa. Dijejeran ku tua kampung. Ngabejaan yen engke dina poe Ahad bakal aya kangjeng tuan asisten residen jeung para menak di kota. Anu rek ngadon mancakrama kaleuweung anu aya di Gunung Talaga Bodas. Sakalian rek ngadongdon kawah. Sakur lembur nu kaliwatan kudu mapag. Malah lalaki nama kabeh kudu milu ngiring. Bari ngabantuan mangmawakeun cacandakan. Anu saterusna ngoyod dumeh rek tuluy moro. Harita diparentahkeun supaya jalan-jalan rondaan anu kaliwatan kudu dibersihan. Imah-imah kudu dikapur. Atuh ditungtung lembur kudu make kaca-kaca. Wilujeng sumping. Pendek nama lembur-lembur teh kudu dibebetek di papaesan. Kanca dangu caturkeun dina poe Ahadna. Tesirikna ti subuh keneh. Pangeusi lembur cicapar. Kolot budak awewe lalaki. Geus ngabengbreng di sisi jalan liliwatan ka Talaga Bodas. Tukang dagang, buburuhun. Tukang tani poe eta mah cul kana pagaweanana kudu nyambut tamu agung. Lamun aya nu teu datang dianggap jelema nu baheula ka menak. Tu satia satuhu ka nagara. Baha ka wakilna raja. Ari mengsal hapi nyaeta hiji kolot tengah tuwuh. Ti subuh keneh ge geus manco we di sisi jalan bareng jeung anakna nu lalaki. Asmita ketua majikanana Nyi Esi. Kasebut pangheulana bubuhan imahna sisi jalan rondaan. Kanca dangu geus kitu we. Tariking cilaka atawa memang geus dikersakeun ku Nu Maha Kawasa. Yen mangsal hapi kudu ngarandapan hiji kajadian nu teu disangka-sangka ti tadina. Barang geus rada beurang. Tamu agung teh tacan datang keneh. Ana jorojoy teh. Mangsal hapi make boga pikiran hayang babakti ka menak. Umangkeuh dina hatena mah hayang disebut jelema nu satia satuhu ka pangagung. Cek pamikirna, meureun menak-menak teh lamun dipupundutan duwegan dadakan, piraku teu bungaheun. Eukeur mah ngaraos palaya lumaku anu sakitu jauhna. Disampakeun cai duwegan nu gahar amis matak seger kana badan. Teu panjang mikir deui, kalacat we. Manehna naek kana tangka kalapa nu aya di buruan imahna. Maksudna mah rek ngaladawegan. Nah atuh. Kakarage manehna teh nepi ka puncakna. Keur gupuy gapai milih duwegan. Ana baretek teh juragan lurah tumpak kuda ngembarkeun yen rombongan tamu agung sakedeung deui sarumping. Sakur nu haladir kabeh kudu cari ngogo. Muka dudukuy sarta ulah poho kudu acong-acongan nyarembah minangka panghormatan. Atuh sakur nu nyarahoeun mah. Yen mangsal hapi harita teh keur aya di luhur tangka kalapa, kabeh tinggorowok nitah turun. Ari juragan lurah bareng mireungeuh yen aya jelema di luhur teu kira-kira amekeunana
Manehna sosoak bari tutunjuk nitah turun. Panona mani burial buncelik ngarasa gemes lain lumayan. Dumeh dianggapna jelema lukak lanyap calutak kamenak. Keur kitu burudul aleutan geus tembong tarumpak kuda diiring kunu lelempang. Atuh mangsal hapi teh siga nu sawan kuya teu bisa turun. Keur mah gemper kunu ting corowok nyarekan. Katambah ngarasa risi jeung sieun we ku aleutan menak-menak. Manehna jadi ngayak-yak di luhur. Untung teu ragrag oge. Tapi teu burung ngawer-wer mah. Tengna bocor mapai-mapai tangka kalapa. Lar rombongan tamu ngaliwat. Ngarogrog bruk-brek cari ngogo. Bari ting aracong nyarembah. Iwal mangsal hapi nusawan kuya nangkod we netangka kalapa kawas hap-hap nempok kahandap bari ngadeg-deg. Kanca dangu lamun juragan lurah teu boga kalakuan pat-pat gulipat ngajilat pantat. Moal aya kejadian naon-naon harita teh. Tapi da teu kitu. Juragan lurah unjukan ka juragan camat. Atau juragan camat teh kacida benduna. Bari tutunjuk teh tatay nyerag nitah turun ka mangsal hapi. Rombongan kandeg kunu awong-awongan. Di tukang iji gimrang lir dursasana weurgadung. Terleng kahareupeun pangagung harempoy nyembah ngalaporkeun aya jelema campelak kamenak. Ngaluhuran ka papayung nagara ngadon lalajo di luhur tangkal kalapa. Kakara oge celek mangsal hapi nincak taneuh. Rombe menak-menak teh ngaronom. Teu wudu mangsal hapi meunang ganjaran. Pada nyepak, pada najong, pada nyabok. Sakitu acong-acongan bari ampun-ampunan teh eueuh nu mirosea. Maklum kabeh oge pada hayang nembongkeun jasa kadunungan. Puguh sarwana pada tukang ngajilat pantat. Malar gancang naik pangkat, unggah darajat. Kangjeng Tuan Asisten Residen jadi asa kagugu ku polahna menak-menak nu sakitu satyana. Kontan anjeunna kedal sabda nu teu bisa dibantah deui. Yen eta jelema nu camplak kamenak teh kudu diberok. Poe harita keneh ge kudu dibawa ka Garut, ditutup di pangguian. Dengengkekeun deui. Setengah digusur mangsal hapi dibawa ku upas. Nu saterusna diberok kalawan teu ngalaman papariksaan heula. Cukup mangsal hapi didakwa ngunghak campelak kamenak. Adigung, adiguna, lengus ka pangagung. Heureut saminggu ti tas kajadian harita. Kurunyung babah gondok nu noko dinang Kapait datang ka imah mangsal hapi. Di jajaran ku lurah jeung tua kampung nu maksudna merebeja ka Asmita yen tanah bobogaanana mangsal hapi kabeh dibeslah lantaran boga hutang ka babah gondok. Teu majar kumaha. Ngadenge putusan juragan lurah kitu teh. Asmita ngan ukur narik napas panjang. Rumahu bari carindak-dak cimata. Komo indung nama mani gegerelengan bari ngadingdiut ceurik. Sarta sabulan ti harita terus we maot kalaleban kanyanyerian ku salakina jeung raja kaya. Lamun aya keneh abah mah. Meureun hirup teh moal susah-susah teuing kieu. Kebon huma moal nepi ka ragrag kaleungeun batur. Asmita satengah humandeuar sanggeus manehna eling tina lamunanana. Nah ka mana tukang dialihkeunana abah teh?
Nya sih nanya ke salakina. Nyaho teuing atuh. Tu nyaho tu esih da ditanyakeun ka juragan sipir oge. Cenah abah teh geus dipindahkeun ka tempat sejen. Teu disebutkeun ka mana-mana mah. Dilelekan oge manehna teh kalah ngambek ka akang. Juragan lurah ku teu teuingeun mah. Duh, mah tos sirna di alam baka. Tingali ieu mah abdi. Abah diberok kalawan teu kantenan dosana. Kebon sareng sawah ayeuna lapur, aya nu ngarampas. Asmita poho di kalalakian. Manehna mengpekan beungeutna ku dua leungeunna bari sumegruk ceurik kawas nu kanyanyerian. Kitu deui nya esih kabawakeun duanana pada ngumbar Cipanon. Kanca dangu, sanajan bari ripuh oge penghasilanana teu sabaraha. Asmita terus we ngeureuyeuh lakon gawe anu memang jadi pacabakanana nu ngabaku. Ngareng di suku gunung Talaga Bodas, geus teu mikirkeun jauhna. Taraha jalana nanjak mudun satengah totorobosan. Sok dapon kabutuhna we sapopoe bisa kacumponan najan jauh kana nyugemakeun. Tapi pikeun Asmita mah teu teuing jadi pikiran. Ese capek teu dijieun hate. Bubuh ripuh teu dijieun ewuh. Komo ayeuna mah mikirkeun nu jadi pamajikan. Geus bureuyeung bulan alaeun. Manehna kudunya dihakeun naon-naon anu diperlukeun di mana jabang bayi nitih wancina datang mangsana gumelar ka alam dunya. Atuh dina geus brona si Utun Inji medal. Ulah nepi ka ngarandapan katunggaran deui saperti waktu si Cikal medal. Lahirna ka alam dunya teh ngan sakadar ngabeuberat beuteung indung. Tapi teu bisa nerus nepi ka cumarita di alam pana lantaran kaburu kapegat ajal. Poe keneh pisan Asmita geus mudun ti lemburna bari nanggung areng. Sakali ieu mah inditna teh bari teu weleh dikukuntit ku karisi dipupuntang ku hariwang. Lantaran ti peuting keneh pamajikanana geus pupuringisan siga nu rek kajuru. Tadina mah poe eta teh moal indit. Tapi ari ras ku pangabutuhna. Mangkaning di imah geus teu boga naon-naon. Atuh kapaksa we berat-berat ge indit. Ngan talatah we ka indung beurang mihapekeun pamajikanana. Nepi ka nangka pait tiluak liuk deui terus we manehna ngenca maksudna rek terus ka Cihuni. Da dijual di dinya mah sok murah pisan. Komo mun dijual ka si babah gondok mah nya murah teh sok dicalikong deui dina timbanganana. Nah atuh dak dumadak si babah gondok teh keur ngajantang we hareupeun tokona. Ret ka Asmita nu keur noyod nanggung karanjang areng. Borowok gegeroan. Kang Asmita,
dibawa ke mana adang teh? Babah Gonok nanya ke Asmita, bari nyamperkeun. Rek dibawa ke Cibuni, babah. Puguh aya nu pesen. Walon Asmita bari noyod. Engke atuh Kang Asmita. Berhenti lah, berhenti. Lilieu we, jual mah ka jauh-jauh. Dijual di dia mah sok murah. Ada si Akang mah. Itu hati lah. Weh, saeutik mah atuh nya teu naon-naon. Kali rumah jual dia we lah. Kekohisan tele wali si Babah Gonok setengah ngolo. Ngomong Sundana cadel pisan, bubuhan sengke kurang-kurang nama teu kaharti. Asmita ngahulang. Memang nya aya benerna omongan si Babah teh. Dijual ka Cihuni najan rada meusan, tapi da bener jauh mata kripuh. Tapi ari dijual ka si Babah Gonok, jabat ti murah teh sok dilicikan timbanganana. Curang ngilona. Da eta Babah mah sok licik lah dina nimbanganana. Asmita terus terang, alah, si Akang mah jadi loba omon. Eta mah salah Akang. Gongan be, along masuk liwasuhan. Jadi bulat. Akang ge. Sarua we licik. Cek si Babah Gonok bari nyarengeh. Asmita teu ngomong deui. Manehna ge rumasa sok ngabanyur ku cai supaya nambahan berat. Atur geyang we daganganana teh ditanggung supaya ditimbang. Ongkoh manehna inget ka pamajikanana bisi kaburu ngajuru. Sanggeus narima radang areng. Bari manggu rancatan. Tapi barang manehna malik rek balik. Kabeneran jol teh juragan lurah ti Panto. Tadi haja sirahna ka wadug kurancatan anu dipanggul ku Asmita. Nah atuh. Anak gorowok teh. Juragan lurah ngambek. Pajarkeun teh cenah neungeul kurancatan. Sakitu disebutkeun teu terang bakal aya nu asup ge beri ampun-ampunan. Tapi teu burung we. Asmita teu meunang ampun. Dicabok jeung ditajong bobokongna mani sababaraha kali. Nah, sia teh Asmita teu neleh teuing ka aing ha. Geus puguh bapa sia teh ngunghak campelak ka Pangagung ka Menak. Ayeuna sia deui. Sia teh hayang dibui. Duh. Sanes diaja juragan. Teu katinggal ku abdi teh. Duh, nada pangapunten bae nuhun. Asmita mani popoyong kodan, sieun ditajong deui. Hapunten podos sero sia. Ha? Sia teh ngunghak campelak ka pamarentah. Kituna teh bari habok deui. Beungeutna dicabok. Atuh Asmita mani ngabangkieung, puguh teu nyana bakal ditambah deui. Asmita rada mundur bari pupuringisan. Tapi juragan lurah kalah ka beuki nafsu. Bareng rek najong deui, kabeneran manehna nincak salang. Atuh barang hiuk, suku nu katuhu najong. Ngan ngait kana salang. Suku tukangna kabawa. Atuh teu ampun deui, blak keunang karak. Sirahna ninggang jojodog. Sebot kitu Asmita mah ngaleos we, sok sieun juragan lurah beuki nafsu. Barang hudang teh, Asmita geus kaluar manten. Atuh teu wudu juragan lurah teh kacida ambekna. Keur mah memang ka Asmita teh cua, dumeh tadina aya pasal. Tadina mah Asmita teh rek disusul. Tapi si Babah Gonok geuwat ngupahan bari ngaleng juragan lurah. Didiukeun dina kursi.
atuh harita mah teu tutuluyan. Ongkoh ngarasa era we deh kupolah sorangan. Dari hatena mah ngaku yen Asmita teh teu boga salah. Aduh kanca, cag. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.